dina wajah. Dina wajah ge papaikeun untuk duduk langsakeun teu papaikeun hiji-hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amin. Wa rabiu sareng ari nomor kaopatna eta Allah yuholitohu ulah nyampuran kana eta taneuh beda tayamum teh naon daqiqun tipung wanahu sareng umpamana tipung. Taneuh cek tali teh kamari teh kudu anu holis anu murni ulah kacampuran ku naon-naon anu sifat taneuh. Anu lebu kalebu kawas taneuh saperti tipung. Taneuh teh kacampuran ku tipung walaupun saselok teu kenging. Atanapi mun urang teh di dapur anu tarigu aci sampe bentuknya kawas tanah, ngeprul kawas tipung, terkenging. Da sakedik sanakan wa in qala dalikal kholid sanajan sakedik menyampurana nama tetap terkenging nya. Sabab naon? Kemungkinan liman ihi usulat turabi ilal udwi. Karena nyegahna si eta campuran teh kana pina taneuh kana kulit. Dikasapatihi karena mungkin kandalna eta nyampuran teh. Kumaha ngabedakeun seueur jeung sakedik? Dawu Imam Husni wal kasiru mayuro ay loba mah nu katingali. Katingali bentukna loba berarti. Wal qalilu ma la yadharu nu sakedik mah teu katingali, nu teu dohir tapi yakin kacampuran kadinya. Tataneun nu bade diare tayamum nya. Wal khamisu sareng nomor kalimana ayak sidahu ngamaksud kana tayamum. Kumaha maksudnya karena tayamum teh aya proses pemindahan li ajli tawil al udwi, proses pemindahan taneuh kana anggota badan. Kan kieu bakal dipraktek cek ku tangan kana wajahkeun tapi teh maksud tayamum. Maksudna kumaha bisi anu kieu teh mah ulah keur usum katiga sumebul, sing dikarang kana ngebul, soal loba kana wajah, handal nu kieu. Ah cukup kieu ge lah berarti teu maksud eta mah taneuh eta sorangan. Nah seperti itulah misalnya. Nah, maksudnya palawin tapanaklu lamun teu aya kalimat minahkeun. Kal sapatul utus seperti niupkeun angin ala udwin kana anggota tayamum teh minali tayparo dadahu alaihi wa nahwa teu nya tayamum tapi kita cukup sekali teh. Lamun aya keur kieu leungeuh kieu jol angin mau kebul supaya kieu nya tayamum teu cukup kitu teh nya. Saya kudu maksud heula kana tayamum. Lanjut. Wasalisu sareng ari nomor kagenepna eta ayam saha kudu ngusapkeun si mutayamim si jalma wajahu kana wajahna kana beungeutna wayadaihi jeung dua tanganna bidor bataini ku dua usapan. Jadi anggota tayamum mangan dua wajah sareng tangan. Tales sepeda ganti wudu haus ngusap sirah sampai henteu cuma wajah jeung tangan, tuh aya kekemu tuh aya, nya tayamum mah. Walaupun ayeuna urang boga kewajiban adus teu aya cai atawa geuning teh tayamum tetep tayamum mah cuma wajah jeung tangan teu kena ganti alus, ku taneuh geuring aya taneuh. Teu nya. Jadi tayamum mah tetep cuma dua anggotana nyaeta wajah sareng tangan. Bari tayamum mah daek bidor bata ini kudu dua usapan. Beda jeung wudu. Wudu mah wajibna hiji. Nya sakumahan. Geus sampurna wudu mah sawajah, tangan saku hiji, entos cukup tina naon ditambahan ge. Nu ngalah sunat mah tambahan 3 kali. Ngalah sunat. Kira-kira caina loba keur batur make mah. Wah, geus moal tambahan sahiji wae. Wudu mah sah. Tapi tayamum daek tetep kudu dua. Sanajan ku sahiji bisa kudu usapan. Artinya nah, kumaha ngusapkeun taneuh kana wajah kana tangan teh? Nah kawas wudu digosok-gosok kitu, henteu taneuh beuteun tayamum nya.
Pertama, taneuh teh simpen di payun teu balasan atau di kertas teh HPS bodas pas ampakeun si rata. Engke canakeun aku tangan. Nya, set tangah maksud teh mun kitu. Canak ku tangan berarti maksud teh mun. Tah, ieu teh si tangan dampal teh pinu ku taneuh. Walaupun teu napol kitu mun, tangannya tetep ulun napol teh masalah. Nya, lamun napol kudu basuh tangan henteu, aya basuh cair lagi eueuh. Tetep tah sistem ka dieu berarti tangah maksud tayamum. Emut. Nu bae diusapna pertama naon? Wajah. Wajah teh dibagi 3 area. Nya kali bisi urang teh nayamuman keluarga guring atau nayamuman budak orok anu maot sangge sepitan teh kudu apa? Salah urang mah tayamum oge. Wajah teh bagi 3 area nya, dibagi 2 heula set ka dieu, tas sabelah bagi 3. Sesuaikeun jeung tangan ge dibagi 3. Dibagi 3 mana? Pertama ieu jerona ramu. Ya. Terus kedua jerona dampal, katilu jero jempol. Dibagi 3, sesuaikan wajah. Pertama 3 heula. Uyeuh kali ulah kaadep. Dampal sareng jempol ulah kaadep dina wajah. Dina wajah ge papaikeun. Itu duduk langsung kieu papaikeun hiji-hiji. Cet kieu teh. Jadi ti dieu set ka dieu. Nya pas wajah teh geus tayamum ya. Ieu ujungna heula. Set papaikeun. Tapan ieu tos diwangi usap tungtung rambut teh nya, pake usap. Kahandap. Berarti nu kahandap na kudu tengah nu ieu. Nya, kita bagi kahandap sampai ka dieu. Jadi set kieu teh nya sampai ka dieu. Kadang-kadang berarti saperti lu sebenarnya. Taikeun ka luhur, udah pake ieu kali ieu terus jange. Kudu apal. Set kieu kudu apal kalau teh kudu buka, ulah ada kana ieu di. Nya kan tos diangon teh. Set taikeun ka dieu tah. Ku ieu teh kudu apal. Taikeun ka luhur. Kayak ujungna tungtun aku kudu. Tah kitu. Nya, mun dua mah cara taneuh. Tah kieu urang nya. Set berarti si ieu tos kanggo dampal can udah ada dampal kade set dampal tae ka luhur dampal teh imah kade ulah usap deui kan tos nya ka luhur tuh ku dampal ka luhur engke jempol set gitu nya kade kieu set kalau pikana gado mah tos tong diusap deui tos mah dampal tae ka luhur ka dieu tuh kayak karep deui ku set gitu nya sakali teh keprukeun, sangat teh taneuan keprukeun. Di luar nu sampai campur kanu cadi anget teh bisa utama. Campurkeun. Enak deui ngadua kalian. Set tek kitu tah. Nya dibus jempol sekali tuntung ieu tah. Tuntung dieu teh tuntung jempol kitu. Eta ngusap wajah. Buang deui keprukeun deui nya. Enak deui bagian ngusap naon? Tangan. Ngali tangan usap tangan ya. Nya sami dina tangan oge areana aya 3. Dia tangan sabaraha? 3, urang kanan heula nya. Kan tadi 3 ieu. Naon? Ramo, tras. Dapat rajang jempol. Kang usapkeun kali dipenggeura ti dieu. 3 nya. Si jari-jari ya. Set jari teh ieu nya ti dieu heula. Apa yang ka dieu? Jadi penggeura setuh. Jadi tungtung jari jeung tungtung jari klasifikasi kumaha di dieu. Di halap jarina. Ulah padu kitu wae. Wajar, set tadi itu, ya, udah padu, kali dibarengkeun, kayak gitu. Jadi dia tungtung jari, tengah jari, ujung jari itu, ya. Jadi congokna, tengahna, puhura jari tengah itu. Tapi berarti berapa sajange, jempol sajange, tong diange ini ibarat tos, ya, balikeun, kudu apal, halap lah ya, paling tosnya, enak balikeun set, tinggal dia, kan jempol udah jange, jempol, dapat lah set. Set jempol ka dieu. Kan tadi jempol saja itu, nya, sadi usap jempol misalkan. Set, jempol masih muni can sadi usap. Ieu dampar amun terus jange ulah jange deui, ku dampal ka dieu. Set, jempol ku jempol. Tet kitu tah. Nya. Tah ban tos nu ieu ulah kausap sama aya taneuhan. Tet kitu kan nya. Set, dampal kausap teu? Henteu kan? Tah nu ieu mah geus jange ieu can. Di bagian kiri ieu. Set, nya, set ka dieu. Dampal jempol gitu. Kayak buang, gelap deui. Set ka dieu. Tuh, gitu nya. Nuyeun. Set. Beres, tos tayang mah kitu. Henteu aya cuma cepil sirah sampean nya mongko kemas inggep ku kana pamabuk aya nya dina tayamum mah. Tah, urang nayamuman batur oge kaos kitu. Budak orok maot candi sepitan tos diadusan teh kulup lah ya kasucikeun
Kusabab mayit berusahakan merupakan penganiayaan ke mayit. Gatiku tayamu kitu tayamu malah urang. Udah panusan tanu dikosok-kosok kalau begitu. Ulah. Ya, da lain cai, dikasih cai gitu. Eta ayam sate model gitu nya. Kudu ngusap teh model gitu. Nomor ka 7 entos sakitu banyak. Disebut denger mun ka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi